kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga. Jasa. Aya parentah puasa teh bunga jasa. Teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam. Nu mantak bunga, Masya Allah, ketika bukana jeung rujak indah jasa. Indah jasa. Peting teu eureun-eureun nyatua. Eureun ngees bae. Saur pohara jasa. Dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa. Ya, eta kan ku bunga berarti. Bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sapatu. Meuli sendal, meuli baju, kolot-kolot boloon. Hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah ilok ibadah tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi, nyana make pakaian nun pake karesep ku nyana, nyana salat, nyana puasa biasa bae. Jadi nyana mah sataunna ngan bulan Ramadan doang ibadahna. Asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui. Segitu bae teh nyana mah. Nah ditanya, Isya aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah. Wow, bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho. Ngadenge aing ti kiai-kiai. Mantak aing sok mabok Ramadan tutup. Aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokonna mah geus. Tilok salat aing Ramadan mah salat. Geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang. Aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah, Allah teh ngahampura, manya aing deuk dihampura teu bungah, mantak aing membungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah pinuh ku rahmat, pinuh ku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal paeh di bulan Ramadan. Kaimpi kuali Allah ditanya, Aisyah kumaha di jero kubur, pertanyaan alhamdulillah selamat cek kan. Itu penghargaan ti Allah geus dibere surga. Nu bener sia. Eta sebab boga amal naon? Amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan. Disambut song-song ku nyana, jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan. Ta eta teh langsung di kuburan bisa ngajawab, di akhirat geus disadiakeun surga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat wallahu a'lamu bimuradih. Gusti Allah ngamimitian maka ya ayyuhalladzina amanu kajelema nu iman Ahok mundur iman ke Allah nya nama jeung reng-rengan Ahok urang nu iman asup ka ayat eta. Entak loba pejabat kuari di Jakarta dongeng ka kula memeh gubernur nu ieu mah aya kaindahan saetik sering kunjungan ka masjid ka majelis taklim ke pengajian. Pas gubernur nu ieu can pernah kunjungan ke majelis taklim deuk naon nya nah yang disundatan. Sundatan bisa aja kan. Wahai jalma nu beriman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu
dipardukeun ka aranjeun kabeh puasa di jero bulan Ramadan. Besi majarkeun jang umat Kangjeng Nabi hungkul puasa teh henteu. Ternyata puasa mah umat nu bara heula ge di syariat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi lain umat Kangjeng Nabi urang bae dipardukeun puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Sulaiman, Daud dan selanjutnya ka ditu puasa mah aya. Sebab ngabedakeun antara hewan jeung manusia ku puasa. Hewan mah komo nu ngaran kebo, boro-boro beurang nya nama di kandang na bae ge ngunyem bae. Eta kebo. Bari depa bari nangtung teu pernah eureun kebo mah. Nah manusia ge mun bari ngaji ngadaharan keneh bae. Ngopi eta ge sarua jeung kebo eneng eta ge sarua deres tepati gede teuing pelen mah gede eneng ieu mah geus mun di luar aya nu bari ngopi toel sia eneng kahebatan hewan teh hampir seluruh hewan kararitu bae. Terus banyak tuan hewan mah tanpa pamrih. Manusia ge lamun terus banyak tuan tepati aya beda atuh jeung hewan-hewan nu sejen. Jangan bedakeun manusia jeung hewan. Ieu secara tabii watak gurizah adalah ku puasa. Ngabedakeun antara manusia jeung hewan secara filosofi mah akal, fikir, mantek mah. Nah, urang teh ku ari mayedeuk dibentuk ku Allah supaya bener-bener jadi manusia. Maka tiba heula puasa mati zaman Kangjeng Nabi Adam. Terus Kangjeng Nabi Idris, terus Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi kadieuna, terus Sulaiman, Daud, terus datang ka Kangjeng Nabi urang, ieu instruksi puasa mah aya. Sababaraha profesor meneliti, sababaraha doktor meneliti, Jerman, Amerika, Prancis, aya bahasa dina Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Coba di Injil mana instruksi puasa, coba di Taurat mana instruksi puasa, coba di Zabur mana instruksi puasa. Ternyata di Injil eueuh, di Taurat eueuh. Nyana kaget. Dokter meneliti eueuh ternyata. Laporlah ka profesor Islam disengsarikeun ku profesor Islam ku doktor Islam lantaran moal bohong Al-Qur'an kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teliti kembali ternyata ku barisan Kristen ku Yahudi teka teliti nu bisa meneliti justru ilmuwan Islam. Begitu aya seorang dokter di India meneliti Injil Barnabas nu asli aya instruksi puasa, Taurat ge sarua aya. Begitu diangsongkeun kagetnya. Ialah keistimewaan penelitian ahli agama di urang Islam. Jadi lain bae Al-Qur'an digali terus Injil, Taurat dan kitab-kitab agama nu aya termasuk Zabur. Nah eta diteliti ternyata memang aya. Mun nyana ngabejaan eueuh
berarti Injilna tahrif lain Injil asli. Ketika baca Injil asli ayat geus kajeun teh mah sakadar carita urang mah dek aya dek eueuh teh mah urusan nyana urang mah kitabna Al-Qur'anul dina Al-Qur'an aya instruksi puasa alhamdulillahirabbil kulantaran urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Sementara Allah ngainstruksikeun puasa, urang kabehan bunga. Jasa. Aya parentah puasa teh bunga jasa. Teu bisa dibobodo urang mah sebagai umat Islam. Nu mantak bunga, Masya Allah. Ketika bukana jeung rujak indah jasa. Indah jasa. Peting teu eureun-eureun nyatua. Eureun ngees bae. Saur pohara jasa. Dibanding-banding bulan biasa jeung Ramadan jahatan keneh bulan puasa. Ya, eta kan ku bunga berarti. Bunga. Bunga kedua kali engke dek lebaran meuli sapatu. Meuli sendal, meuli baju, kolot-kolot boloon. Tah lamun urang bungahna kuno karar itu eta mah bungahna bunga hawa nafsu. Lain bunga ku eta bunga teh kulantaran bulan Ramadan teh pinuku rahmat, bulan Ramadan teh pinuku magfirah. Masya Allah karim, di bulan-bulan biasa mah Allah biasa memperhatikan sakikituna bae, tapi di bulan Ramadan mah datang ka Allah amanat ke bulan Ramadan. Hei Ramadan, awas, ieu mah bener-bener bulan anu ku aing sangat dimuliakeun. Ulah sekali-sekali mane nyatat kagorengan ka umat aing. Ulah dicatat tuh goreng-gorengan bagus baik. Masya Allah. Urang ge kaget jadi akhirat. Artinya kaget nonton TV unggal penting catatan eueuh. Ka neraka mah tetep sih. Ieu ku gede-gede penghormatan Allah terhadap bulan suci Ramadan. Hiji jelema tilok salat bulan-bulan biasa mah ilok ibadah tapi asal bulan Ramadan tanggal hiji nyana kuramas mandi nyana make pakaian nun pake karesep ku nyana salat nyana puasa biasa bae jadi nyana mah sataunna ngan bulan Ramadan doang ibadahna asal geus Ramadan sawal kan itu apluk-aplukan deui sakitu bae teh nyana mah nah ditanya Isya aneh bulan-bulan biasa tilok ibadah bulan Ramadan ibadah. Wow, bulan Ramadan mah penghormatan Allah terhadap Ramadan aing nyaho. Ngadenge aing ti kiai-kiai. Mantak aing sok mabok Ramadan tutup. Aing sok zina Ramadan mah henteu aing mabokana mah geus. Tilok salat aing Ramadan mah salat. Geus pokona mah aing mah pokona Ramadan bae geus sakitu doang. Aing membungah jasa Allah ngahampura ka umat nu kumaha bae di jero bulan Ramadan. Nah, Allah teh ngahampura, manya aing deuk dihampura teu bungah, mantak aing mah bungah jasa ku aya bulan Ramadan lantaran penghormatan Allah, pinuku rahmat, pinuku magfirah. Aing mah yakin bahwa aing dosa-dosa aing sataun ku Ramadan beak kabeh. Eta hebat jasa jelema teu kebal pae di bulan Ramadan. Kaimpi kuali Allah ditanya Aisyah kumaha di jero kubur pertanyaan alhamdulillah selamat cek kan itu penghargaan ti Allah geus dibere surga nu bener sia eta sebab boga amal naon amal bungah doang kulantaran nyana nyambut bulan suci Ramadan disambut song-song ku nyana jeung nyana siap ngalaksanakeun ibadah di jero bulan Ramadan ta eta teh
langsung di kuburan bisa ngajawab di akhirat geus disadiakeun sorga. Geus bejaan ka urang lembur. Bejakeun ka urang lembur cak kiai ge di Cilongok geus bulan sajen mah Allah sia ada kapruk-kaprukan ge. Asal Ramadan bae kitu geus. Geus kitu bae geus pokona mah. Pokona sia bebas asal Ramadan geus bebas. Bener kan cak uci tagakeun kitu ka ditu ka uci. Geus pokona bebas bae tah. Ngeunaheun pan. Mantep jasa. Masyaallah geus urang ge alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Yajibu shaum Ramadan bi adi umrin khamsah. Wajib dilaksanakan puasa bulan Ramadan di mana geus aya salah sahiji perkara 35. Hiji bikabali Sya'ban 30 yauman istiqmal tanggal hiji bulan Sya'ban teh salasa nurutkeun cek hisab kopi Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo ngahenen kara sejero ta eta istiqmal karana bikamali Sya'ban 30 yauma geus sebab bulan Islam eueuh 30 hiji pas 30 tingali malam 30 can hilal sikmal ke hiji. Nomor kedua biruyatil hilal kadeuleu bulan sabit hilal bulan sabit aya qamar bulan purnama hilal bulan sabit. Nah neuleuh bulan eta ge sarua wajib ngalaksanakeun puasa ku sebab ru'yatil hilal jangsa ti hakim madra'ahu di hak jelema nu neuleuh sanajan fasek nyana neuleuh nyana pasek wajib bae puasa sebab cek Kangjeng Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30 yauma. Cik ahli bilagah mah bade istikhdam sebab li ru'yatihi balikana hilal Ramadan aftiru li ru'yatihi Syawal. Cik yang Nabi puasalah marane kabeh li ru'yatihi sabada neuleuh bulan sabit Ramadan. Bukalah maraneh kabeh liruyati lambi mana ba'da sabada ningali kana hilal bulan Syawal. Mun teu kadeuleu fa in gumma mendung misalna alaikum fakmilu iddat Sya'ban 30 istiqmalkeun 30 poe. Nomor katilu bisubutihi tetap dah hilal yakiman lam yarahu bi'adli syahadah bagi jelema nu teu neuleuh kana hilal urang di lembur eueuh nu neuleuh per kabupaten ge eueuh nu neuleuh hanya ada beberapa gerintil nu neuleuh hilal ngangsongkeun nyana ka qodi diterimalah ku qodi dengan dalil-dalil dasar-dasar anu otentik maka qadi memberitakan untuk umum bahwa besok jatuh tanggal 1 Ramadan dengan terlihat hilal oleh Fulan bin Fulan di daerah anu nah etalah wajib puasa. Ieu nu sok urang dilaksanakeun. Hiji kudu jelema nu adilna adil syahadah lain adil riwayat. Nomor kedua
syahadahna kudu syahadah hisbah karena Allah la marjua biha thawabad dunya. Ulah aya muatan gaji, muatan dibere, muatan organisasi, muatan politik. Ulah aya ieu mah syahadahna kudu bener-bener hisbah teu jalan di Indonesia kos kieu. Sebab di urang aya tim ru'yat digaji. Ketika digaji lain hisbah, ketika lain hisbah boro-boro ahli tasawuf, ahli fikih geus teu narima. Ai kudu dibejakeun terang-terangan makos kitu. Kudu nu bener-bener lillahi ta'ala. Ulah aya unsur-unsur muatan organisasi NU kieu, Muhammadiyah kieu, mawat maneh masing-masing geus lain hisbah nu kos kitu. Utusan ti berbagai partai aya, jangan dukung ngaluhurkeun partaina masing-masing, hitunganna ge masing-masing, lain hisbah nu kos kitu mah teu meunang diandel kos kitu mah kadenge ku ceulis siap eta kos kitu. Kuduna syahadatu hisbah, tim bisa dibentuk ulah dibere duit. Ye cenah aing mah embung leumpang antepkeun kana mabur. Nah, kudu dibere duit bang kana aya unsur-unsur. Nah, di Indonesia nu tim diterima ku nagara lantaran aya plot. Nu di luar tim sanajan bener nyana kerda Allah teu diterima, geus menyalahi aturan. Geus menyalahi aturan, geus sabodo kula mangan sakadar nyaritakeun doang. Dek nurut sia kana kos kararitu los. Pokona ngabimbangkeun umat. Teu beres teh kos kitu mah. Kudu karena Allah. Ulah aya nanaon. Iya mah memehna geus diberitakeun. Waduh, masuk tim ru'yat lumayan ya. Ada berapa? 3 gitu ya. Teu beres. 2 3 Kabat bi ikhbari adli riwayah. Aya berita ti jelema nu adil caritaanana. Mausukin bihi nu kaandel caritaanana. Eta mah endeup menusuk hati ngabenerkeun atawa henteu nu jelas aya berita ti jelema adil caritaanana bahwa ru'yat telah terlihat, hilal telah terru'yat, wajib puasa. Atawa kitu ghairi mausukin jelemana teu kaandel cumban asup ka lubuk hati. Dalil-dalilna dengan jelas, ucapan-ucapanna dengan jelas, padahal mah ieu jelema ucapanna biasana mah teu kaandal, tapi saat ieu mah urang percaya, bisa dipercaya, wajib puasa. Nomor kalima bizanni dukhuli Ramadan, sangkaan asup bulan Ramadan bil ijtihad, dengan ijtihad bimanistabah alizal. Bagi jelema nu keliru aya jelema di penjara can awa informasi kumaha-kumahan nyana utang hitung sorangan di jero penjara, ternyata cak hitungan nyana poe anu puasa teh wajib ngalaksana. Atawa di gunung sorangan bae eueuh informasi ti kota ti nagara nyana hirup di gunung sorangan bae, ijtihad lah hasil ijtihadnya na wajib dilaksanakeun puasa. Atawa di kutub baheula kuari mah geus eueuh anu teu kasorang ku informasi.